dijual, diobral, tatangga nu deket imah minusna loba sungut resep ngagosip, lamun ditempo beungeutna sok buat baeut teu pararuguh, injem duit mun ditagih malah ngamusuhan. Kok bae lah sabaraha we, nu penting mah payuk dek gratis ge pek bae. Paladageun. Hirup mah diajar ngarumasakeun kana kasalahan sorangan. Ame hirup sorangan henteu asa aing pang benerna. Paladageun. Nah hanya lalaki lamun milih selingkuhan, nah henteu anu leuwih geulis ti pamajikan. Atunya heueuh, dengaran ge lalaki. Dibere anu rohani, milih nu halus, dibere anu pinter jaga diri, kalakah milih anu obral diri, boga pamajikan bisa ngarah duit, kalakah neangan anu meakeun duit. Ieu ngaranna ge lalaki, dipilih menang nu leuwih. Bagian ieu jadi selingkuhan mah kudu geulis. Nu penting mah ateul we jeung teu tahu diri. Bener teu agung. Ingekeun besti, ngaranna ge minantu. Lamun urang barang bere kanu jadi mitoha, ngadak-ngadak mitoha teh jadi judes, ngadak-ngadak mitoha jadi jahat. Keun bae, ulah jadi pikiran. Da urang mah hirup nepikeun ka kula teh jeung anakna. Da urang mah ditanggung jawab daharna naonna teh ku anakna, lain ku mitoha. Ieu ulah ngimpi hayang jadi minantu nu spesial, ulah ngimpi hayang jadi ipar nu terbaik. Angger tempo aya masalah rumah tangga urang jeung anakna mah ieu nu disalahkeun mah minantu. Sok coba contoh nu kitu teh ieu. Ladageun. Ker emak-emak anu dibere duitna saeutik ya bade titah ngirit. Antepkeun montong dicopot duit mah. Angguran mah bawa ka warung, beulikeun kana obat nyeri sirah jeung tempel koyo. Ameh nyahoeun salaki yen ngatur duit teh lieur. Bener teu? Paladageun. Aing jempe lain aing eueuh kawani. Tapi piraku we aya anjing euker ngagonggong ku aing kudu dilayanan mah. Palaur ngegel, kedar we rabies keuna sungutna. Yes. Tapi ieu lain masalah anjingna. Paham meureun. Sok aya paribasa, lamun urang bager ka batur, batur ge bakal bager ka urang. Teu percaya aing zaman ayeuna mah. Waduh, pokona mah zaman ayeuna mah anak mulang tarima. Kalakah mah ulang cadu. Pokona mah waduk aing mah percaya marulang cadu ieu. Dengekeun sia teh kardun. Ari hirup ulah sok tatawaran kanu jadi pamajikan. Eudeuh pamajikan ciga buntelan hitut, eudeuh pamajikan ciga muning dongkol. Tarimakeun ieu. Pan maneh teh nyaho baheula mah aing teh ieu kembang desa. Panggeulisna, pan cantikna, pangjangkung alitna. Keun atuh ayeuna cigah muning dongkol mah ieu. Da ngaranna ge geus turun mesin. Komo geus riab anak mah ieu beuteung nyeundeu. Bujur nyeundeu. Tarimakeun lamun hayang boga pamajikan geulis camperni modalan, ulah loba tatawaran. Modalan. Lamun batur ngomong sia teh ulah waka gampang percaya. Lah batur modar dek milu modar. Apanan jelema mah resep adu domba. Ameh-ameh parasea. Ulah sok waka gampang percaya. Saacan aya buktina. Yes. Pan sia mah belet. Kalakah percaya anu ecek jeung ecek. Bener teu? Paladageun. Keur jelema leutik mah ieu nya lieur we. Gas teh dek dieuweuhkeun manu hejo, boda dieuweuhkeun langka ge lieur. Piraku ku aing kudu diganti wae mah ku hitut aing ieu ngagebrot. Leuheung lamun di seuneu turung. Aya ieu ender salam dunya. Beunghar onaman hayang dahar tinggal meuli ka restoran. Lapar-lapar tinggal meuli ka sangu padang. Coba ieu jalmi alit kos aing mah paling oge nirun seuneu meureunan kos zaman baheula. Belum pada manyun. Lah, deuk sangsara we, euy. Poro arah ayeuna gas diganti ku nu gede. Anu leutik oge meulina ileg-ilega. Ripuh. Heran da aing mah ku jelema anu makha kawasa teh ieu nyiptakeun beungeut teh hiji. Nah hari maneh hayang boga beungeut dua. Naon beungeut dua? Beungeut dua mah pan amun anu hareupeun mah ieu amis. Tukangeun mah hasem. Buktina ieu mun hareupeun besti dek ka mana besti? Kumaha ieu cuaca cerah secerah hatimu? Coba ieu anu boga muka dua tukangeun mah gorengkeun ngomongkeun sanes kitu besti fakta. Yo nu mahal mah biaya hirup
lain hirup gaya gaya elit ekonomi sulit hutang we pabelit tempo ulin ke kape-kape dahar ke restoran nongkrong di mall-mall padahal mah ye dengan hasem anu sakamari ge tempo di dahar mah dihanetkeun deui loba ngomong tapi eueuh bukti paladanggeun awak aing gede diomongkeun wae beda jelema gendut jeung jelema begang jelema gendut mah menikmati hidup mun jelema begang loba nguruskeun hirup coba anu gendut naon oge di dahar beuteung seubeuh hirup ge moal riweuh coba anu begang ngadahar ieu hese ngadahar itu hese ngadahar ieu sieun ngadahar itu sieun nah ari jelema meni serba salah sungutna teh gendut yeuh omat beda jelema gendut mah menikmati hidup lamun jelema begang mah loba nguruskeun hirup baledageun kalaki masyarakat pamajikan diajak jalan-jalan dangdan sataker kebek nyeun halis 2 jam acan biwir yeuh nepikeun ka beureum burahay tempo ulin ke jalan mah nu dileret awewe lain melotot ka ditu melotot ka dieu mun hayang nyolok eta dah dengekeun besti lamun boga masalah rumah tangga ieu selesaikeun teh masalahna lain masalah hubunganana lamun nempo pamajikan sumutat samutut jumutat jamutrot amak-amakan teparuguh teh salaki teh ulah pipilueun samutut ulah pilueun amak-amakan dari sikap pamajikan mah anger kitu ieu mung eleh nah naon oge solusina keur masalah rumah tangga mah sakalian pamajikan mah pedol ka kamar sok gawean dan naon oge ieu ku solusina geus kuramas mah aman